warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng abdi simkuring pun Muhammad Yusran Alfanazmi dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi Ki Sunda keur balarea. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat anu munggarna aya warta ti Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamirsa, sumangga nyanggakeun iber salengkepna. Pamirsa, di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balatik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabeudeureunnana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balatik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayunan sakeluargana tina ladang balatikna. Buktina, ayeuna dina sapopoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sajana, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamirsa, informasi nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda dangan ieu. Simkuring Muhammad Yusran Alfanazmi, seca amit mundur amit mungkur, cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.